Di hiji imah basajan aya hiji indung nu unggal poe hirupna pinuku pangorbanan. Leungeunna teu kungsi eureun digawe, hatena teu kungsi eureun ngadoa. Sadaya eta demi hiji anak, nyaeta Nisa. Nisa, ke subuh ibu tos peperen, tos kukumba piring, masak, main tersaletik pisan mantuan. Kedua atuh Bu, orang keur sibuk kewe mun geus anggeus. Sibuk naon neng, tadi ibu ningali Nisa nganyaho HP jeung dangdan wae. Ibu mah teu ngarti, penampilan teh penting. Nisa ge hayang geulis, Bu. Geulis mah teu penting neng, nu penting mah hatena bersih. Ibu mah gampang ngomong teh. Ibu mah teu ngarasaan dihina ku batur. Ibu mah geus biasa dihina ku batur karena demi maneh. Aya naon ieu isuk-isuk raribut? Pak, Ibu osok ngatur-ngatur hirup urang. Ngatur, tapi paduli. Paduli naon? Paduli nu mantak era. Imah kieu hirup kieu urang teh capek. Sa, ibu teu boga nanaon kecuali kanyaah. Kanyaah mah teu bisa ngarubah nasib. Itu si Nisa, samberkeun yuk. Ayo. Nis, arek ka mana? Bisa, gini mana bagetna si Gano Kertasel? Unggal poe ge sarua, kalau urang keur mah miskin teh nya anak. Tahu lah ngomong gitu ya, tapi kolot mana nunggu mana tikar orok. Terus mah tanggung jawab urang mah teu minta dilahirkeun miskin. Tari mah selalu idealis, hirup teh soal penampilan. Penampilan mah moal aya hatina, mun hatina kosong mah. Hirup mana mah gampang sari, malah mana mah jelema boga. Justru saat aya urang kudu hormat. Ayo Arif, ayo. Ya Pak RT, nyawa teu cenah mah cek keluarga si Nisa teh asupan jahat ka cenah sakolotna teh. Oh, no. Masih teu nyaho buku Pak eta. Nisa, atas gimana? Ibu menuju udur. Ulin Bu, geus lah urang loba drama sarua urang ge capek. Indung mana teh keur paranas Nisa? Urang ge boga urusan nu leuwih penting. Buah ibu tegis waktuna Nisa, hampura segala kekurangan ibu Nis. Ulah sok ngomong kitu lah. Lina, orang keur aya masalah di imah. Nangis di dieu we. Geulis mah teu penting neng, nu penting mah hatena bersih. Nisa, disebutkeun ibu tos masak, tos peperen, mana tersaletik pisan mantuan. Kedua tuh Bu, orang teh keur sibuk, kewe urang geus anggeus. Ulin Bu, geus lah urang loba drama sarua urang ge capek.
Ibu. Lampuran bisa ini sadar. Lampuran lamun zagis juntas nyeri hati ibu. Bisa sadar dina segala napas jeung kata aya dina doa ibu. Ibu itu minta nanon, tapi Nisa sok nuntut leuwih. Ibu nahan capek, nahan lapar, nahan sedih, sedangkan Nisa ngan mikir kenjeng si serangan. Hampura Bu segala kesalahan Nisa. Nisa, indung mah mau cicip menjadi anak. Sanajan hati nyeri, kanya indung mah teu aya tungtungna. Sajanji Bu, Nisa mau nyerikeun hati ibu. Lamun Gusti masihan waktos, Nisa hayang ngabakti, hayang ngabales sagala pangorbanan ibu. Sanajan Nisa geus nyaho, eta moal kungsi cukup. Kasadaran teh rahmat panggedena, sing jadi anak anu taat lain tina omonganna tapi tina tindakanna. Indung teh tempat mulang, lamun orang leungit ridho indung, hirupna moal bakal berkah. Hirup sok masihan waktu pikeun toba, tapi teu salawasna masihan waktu pikeun ngulang. Hormati indung salagi aya dina gigir urang. Hormati indung sarta acan nyesel.